Biasa nama bawang hiji ge nepikeun ka kudu di blender, ayeuna mah kat sagala hayang direndos nepikeun ka bonteng-bonteng direndos. Nya eta pan carita nama Agul pedah boga cobek anyar, ieu teh cobek batu asli meunang ngabubut. Cacirina tina garis lingkaran anu ieu da pami tina semen atana picor mah moal tiasa. Katebelana sedeng, beratna sedeng, ukuran oge sedeng 18 cm, cocok kanggo sehari-hari. Tah ieu teh entos satu paket sareng mutuna oge ageng, janten gampang lembut pami ngarendos bumbu teh. Entong salpokana warnana anu belang, tah ieu teh da masih kene setengah kering, anu warnana bodas anu tos garing, anu hideung ieu teh masih kene baseuh. Tiasa pisan anu hoyong samaan mah tinggal cek we di keranjang. Ayeuna mah abdi bade lanjut we ngarendos bumbuna. Ieu teh caritana mah bade ngarujak tapi tibang aya gula we sareng asem ditambihan uyah we sakedik. Nya eta pan tadi teh warungna tutup, anu sok ngicalan cengik mah janten kos kieu we lah saaya-aya. Tapi sakieu ge seger datos aya aseman. Ayeuna mah hayu we pamiarsa urang lanjut ngarujak. Tadi mah bade ditambihan cabe bubuk tina sarimi tapi ayahana bilihna hoyongeun tapi ali meuning tuh. Corona mah teu diladaan nya entos wios we lah kos ieu ge enak seger. Pokona mah sacoet kieu teh moal lami ngamamna oge komun teu diladaan mah pokona mah imah enak we seger pisan. Hayu pamiarsa urang ngarujak.